Kalain ni ayah nitah kami tadi dari kopian jadi rokokan. Nama karasal ya mang. Iya ya berhubung nol YouTube mamang ya. Ayah kocakna ya resep ya nol lagi ya. YouTube di mana bisa pasar keong? Ya pasar keong ya dah. Abdi mah ya nyaho cara-cara aja bisaan ki ya. Emang pakai kamera gitu khusus nama? Lain itu khusus pada kamera HP ngedit di HP. Emang kata pona bagus gitu. Wih bagus. Bagus lumayan. Bandingan aja video-video film di sinetron terus wari gitu ya gitu. Jadi bagus dari satu cara aku mana mang ngedit apa di HP ya aplikasi nama. Gue tadi namanya biasa. Aplikasi nama biasa aplikasi mengedit video. Kita proses nama gitu iseng-iseng doang. Kan tadi nyen video jadi dua ya. Kami bisa cara-cara nyen video jadi dua kayak kami menjadi dua. Terus saya tak video naga sih di channel mana aja. Terus tarik pagar. Pas ngajajal di edit setik kita. Pas di jadi diupload karena status ta. Permulaan can buka YouTube eta. Diupload karena status WA teh ya. Oh bantu komen, mang kirim cina. Terus eta non sih cak lu komen deui ngomong deui mah buka YouTube tuh bisa mah mikir gitu mata. Jadi YouTube cina. Rame hobi kocak eta mah bisa doang kieu. Tas salut urang edit naon eta mah. Kayak foto dari berenya ho biasa proses kami mikir deui kumaha gitu nya aya deui nu komen mang resep ya geus kumaha tadinya kami berpikir mulai YouTube berenang gitu tadinya mulai yang kata-kata kalau macam bisa ngedit eta ngedit 30 detik di jam 11 penting sampai ke subuh aing geus bisa mah ya. Henteu 15 menit kayak geus bisa mah. Paling kayak 2 menit euy. Cara kan mang nya. Alhamdulillah perjuangan. Coba sama udah sekolah luhur. Ini bisa ngedit ya sorry. Eta nya ke resaan can YouTube baca pasar keong kan eta. Pertama kali koceak gitu. Kedua kalian kastrol bolong. Proses permulaan kene ngedit ngeceng kene cek batur teh memeur lucunya laju nada lucu ge ngacaprak gitu laju ngatilu kalian talun TV eta jencen laju bari ngacaprak posisi videona tengah jalur teh gitu tah didinya ke eta posisi keur ngomong di talun tengah ngomong baiknya seberapa tahun ya di 2000 prosesnya YouTube berarti 2020 ngomong di 2017 ya salah bakal gitu aja bisa ngedit ge eta saya ngedit nempo video batur masih non nyen video manehna masih aya solawat segala bisa pindah-pindah aju di air lucuna semuanya malah menarik bagi orang tanya tadi dia orang kumaha ini cara kurang mah nanya ke manehna tadi barenya narahan aplikasi namun di teangan aplikasi ngedit video di aplikasi non dina sih dina aplikasi Store teh tadi teangan aplikasi narahan terus proses setik bisa ngedit pakai lagu bisa bari jeung gigi berganti tadi dia sampai ke ayeuna buka YouTube bener-bener bisa pasar keong can rame paling nonton eta ya sapoe wae ge paling ge 30 makin di-upload karena TikTok aja. Permulaan di-upload karena TikTok karena seleb video. Itu sih seleb video mengenai TikTok doang. Upload karena TikTok. Tadi dinya ya. Pas menang 1 jam kemudian ditolong opakan tolong juara lagi. Kan dicantum ban YouTube baca pasar yang gitu kan. Dia mulai tema sampai ke ayeuna sampai di monet sampai udah suratin tinggal nunggu hasil ayeuna perjuangan di nol eta sampai ke ayeuna geus pokona mah cobaan loba lah geus kulak teh geus naon teh urang bener da mamang alhamdulillah tadi bere kahalian kitu mah batur mah kudu urang sekolah lu sekolah aya khusus di ngedit
kurang mah film sutradara mang gitu. Dari film yang pemeran-pemeran. Alhamdulillah. Urang sekolah mah eta non sekolah. Baheula sekolah lulusan SMP doang. Lulus 2011 ya. Terus urang ke Jakarta gawe teh. Pernah gawe urang seberapa tahun di gawe naon? Sablon. Jauh amatnya kalau lupatna karena video video kan sablon. Sablon. Laju konveksi pernah, proyek pernah. Iya salah. Nah, didinya urang gawe bae teh kumaha gitu. Ngobong 2016. Ngobong. Iya dagang heula di 2016. Dagang terus ngobong urang 2017 ya. Nah, banyak kehidupan tak perih pokoknya pokoknya ibaratnya mamun kena silet orang tak ketihan kehantem ku cai buya nah perih gitu perih pokoknya malah perjalanan itu ayo dapat fokus dapat menang di YouTube. Nah YouTube alhamdulillah ya bawa keahlian kita gitu disangka-sangka bisa ngedit, bisa nyaho posisi kamera, bisa pokoknya nama segala jeroan YouTube teh jeung thumbnail jeung YouTube studio terus anu komen sih di settingan teh gitu setting lamun urang teu sabar mah kumaha nya geus nyerah teh ka ieu kurang urang sabar bae komo eta pemain budak leutik lain ese budak leutik pokona mah ese budak leutik mah ese pokoknya pemain budak leutik mah kudu sabar bae mang puyuhan kami hawanya kuat sabar alhamdulillah harus tinggal nunggu penghasilan pokona mah diceritakeun mah pan eta aya pan dina film-film lagi baca pasar kayak cerita kehidupan tentang kami kehidupan ti Ciampol Leumpang ka dieu BM tentang semua nama loba bae dina YouTube baca pasar kayak geus diceritakeun nya lah mana kena itu pemeran yang judul kena yang kehidupan urangnya kalau bagus nama ulang nyeun cerita-cerita nu lain eta ge sabenerna mah keur syuting mau budak leutik kulap bisi aya pikiran negatif bisi moal rame budak leutik kami mikiran dua kali kumaha ya lamun misalkan syutingna tentang keagamaan ieu lah tentang salat dohor tentang kehidupan budak zaman kuari tahdinya kami can tenar ya pol karena TikTok tenar anu biasa nonton karena TikTok ge karena TikTok jarang langsung lupa karena YouTube jadinya YouTube kami mulai rame sapoe subscriber dan 120 kadang kalau 320 30 berbeda 100 150 200 alhamdulillah ya tadi ka ayo nah tinggal nunggu hasil kumaha eta istilah namun dina geus hasil teh kumaha eta mah nungguan naon deui gitu ya geus tinggal nunggu penghasilan tinggal urang syuting doang tinggal syuting doang jadi sugan baik penghasilanna gede sugan baik emang kita amun disana boga milik gede mah ya seikhlas saya udah nakamanakeun bae gitunya mungkin dia rezekina mudah-mudahan eta ge perjalanan YouTube baca pasar kieu tos hampir 2 tahun di 2002 hiji ayeuna tahun berapa tahun 2002 hiji eta bulan Februari 2002 hiji bulan Februari lumayan 2 tahun mun ka dieu eta ge lamun urang leukeun mah rajin ngupload dikeur ieu ge geus urang berpenghasilan urang kadang-kadang males-malesan ngaran jelema ieu lah aya ulapna urang mungkin fokus kana YouTube bae pasti nama mal ieu bae moal kana YouTube bae aya urang panggaran lagi urang itu ngerokok pasti bagus banget ya sekolah mah sering menceritakan alhamdulillah buat sabar sampai tahu sabar bae emang lah berarti mau urang mah niat bener jempol kalian mah kudu dijalankeun tadi kadang-kadang jelema teh anu bodoh ngerasa pinter aya gitu ibarat nama jadi pinter ngerasa bodoh aya kali mah kadang pinter ya ese deh ge kalau umumnya ada nu bodoh mah ibaratna teh sakola dhuwur ge ya tak bisa ngedit eta ge asa popoena mah nyalam ke syuting gitu
ker aya pagawean mah itu bapak si Askar teh nggak ada mesin cuci kipas angin. Wih, jauh ujungnya dari sekolah luhur. Ada kita mau bisa Alhamdulillah ho. bawa kalian mah. Oh. Kalau misalkan ini cerita ya, syuting naon ya, ini cerita aya pagawean. Nu ayah heula digawe. Ya lamun kan deui ya, sambil bae sambil mikiran ide cerita. Terus deui naonnya? Ai sapopoe tipe tinggal mah ya, tipe tinggal biasa dengan ngaji geus mah. Dan eta kakleutik Itu buat soal ngaji pinter mah juga harus alhamdulillah ho. bisa lah kemana mereka dagang-dagang Dagang-dagang tuh ngaji maka berapa tipe alhamdulillah pernah ya sempat sama kamu apa kalau kopi aja tah sakit banyak dulur-dulur ampura ya pilih kirang sopan pilih ayah kekirangan ampura aja saya mah jadi cerita-cerita kami eta gitu cuma ya kena sih anu tacan kapendak anu tacan diceritakan sebenarnya mah tonton lah dina YouTube aya ieu bikin ge dijelaskeun dina film-filmna cerita-cerita kehidupan ampura bae masa tacan nya bisi kirang sopan cenah sambil ngarokok ngaranna geuna ubar kesel ieu ampura bae nya sakitu bae dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.